Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu hadal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-babu sadisu, hari ieu eta bab anu kagenep wal isruna jeung 20 geus nama 20 genep fi tasdidi ala zina dina ngaberatkeun haramna zina. Qala parantos ngadawuh saha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, az-zina ari zina yurisu eta matak ngawaris al-faqra kana fakir. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, zina ainaini ari zina na panon dua, an-nadaru eta teh ninggali kana paharaman. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, an-nadaru ali ninggali ilan nisa'il ajnabiyati ka pirang-pirang awewe anu deungeun-deungeun, minal kabairi eta tetep tina pirang-pirang dosa anu gede. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, zinar rijlaini ari zinahna suku dua, al-masyu eta teh leumpang kanu haram, wa zinal yadaini jeung ari zinahna leungeun dua, al-batsu eta teh neunggel anu henteu halal, wa zinal ainaini jeung ari zinahna dua panon, an-nadaru eta teh ninggali maksiat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, zaniyatun ari migawe zinah, wahidatun anu sahiji, tahbatu eta matak ngalebur amala sab'ina sanatan kana amal 70 taun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma min danbi henteu aya eta tetep ti hiji dosa, ba'das syirki dina sabada musyrik, a'dhamu eta anu leuwih gede indallahi mungguh Gusti Allah, min nutfatin eta teh tina cai mani, wadoa anu nyimpen ha kana itu nutfah saha rajulun hiji lalaki, fi rahimin dina rahimna awewe, la yahillu anu henteu halal itu rahim lahu ka itu rajul. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna li ahlin nari saestuna eta tetep pikeun ahli naraka, soihatan ari aya jeritan, min natnirihi parji zani tina banget bauna parji jalma anu tukang zinah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al-ghina ari kasugihan, wa zina jeung zinah, la yajtami'ani eta moal pakumpul itu ghina wal zina. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, tarkuz zina ari ninggalkeunana zinah, yurisu eta teh matak ngawaris al-ghina kana beunghar.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam man sahazal ma zana anu jinah eman zunia tah bakal dijinahan sahabihi itu eman walau bihi toni darihi jeung sok sanajan di jero benteng imahna itu eman. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man saha jalma zana anu jinah eman bimroatin kahiji awewe putiha tah dibukakeun pataha tah mukakeun saha Allahu Gusti Allah alaihi pikeun itu eman fi qabrihi di pakuburanna itu eman samaniyata abwabi kana 8 pirang-pirang bab minan nari tina naraka yakhruju anu kaluar min tilkal abwabi tina itu pirang-pirang panto teh naon aqoribun pirang-pirang langgir atanapi pirang-pirang kalajengking wahiyatun jeung pirang-pirang oray ila yaumil kiamati nepi ka poe kiamah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab.